akan saha mawa kaliwartos akan maksad pada nepangan mangga atuh kalebet pamaksada no mawi akan pangan aya maksana gitu hoyong terang ari neng sahajenengan abdi reueus ngarenjang asa kadebang udah rewas-rewas wasta abdi sahat pan ai anu katelah oh iyo neng ai teh paingan disampulun aduh sawangsulna engkang teh saha jenengan oh ai naros kakang tumorojo engkang tanpa raratan cik kumaha sawangsulna engkang teh mageningan saha jenengan keuh neng naros kakang Dumarajo engkang ka abdi tanpa raratan akang bade wakja cobi kumaha kapang kang ai saha teh kang eye darya anu katelah oh iya Kang Enye dari anu katelah leres sami-sami nepangkeun gaduh maksa geuningan mah hoyong iring damikanya cobi gerak kupingkeun nya Kang Enye kumaha gerak mangga gerak 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 mangga wakcakeun mageningan masing balaka kang bade kalaksan kupingkeun geranya Kang kumaha kanggo abdi Kang Enye sayang sagala pintu terbuka jantan bade sagala dibukakeun sok dah balama engkang teh pasini aduh alah ieu sing percaya akang bade bela sok
neng ai kaca dimita Kada desan abdi teh nuju teh acan akang hoyong kumaha bumela jeung arencangan mendak wartos wartos Kang. kumaha engkang teh geuningan parantos gaduh garwa nek sama dinten teriba masih jajaka Kang akang jajaka super abdi masuk inggis inggis kumaha engkang teh ngaku-ngaku jajaka sing percaya padahal engkang teh geuningan dengan kumaha tos gaduh putra macan pernah putraan neng nu leres Kang eta mah incu metoha sok inggis mah Kang Eye engkang teh ngaku jajaka sok inggis ngaku jajaka padahal engkang tos gaduh putra geuningan Kang Eye padahal matos gaduh